sadaya kaum dangu Yen sadaya kaum dangu Yen sadaya kaum dangu Tigambaran seni Sunda Tigambaran seni Sunda nyangakeun mah silaturahmi pangiring helang Garuda macokan kersen di jurang hariring halang Sunda balar ngaca di kenando Allah bila dalepatan liaya kalepatan agang atan api ait Wilujeng tepang kasadayana tina sagala rupina tina sagala rupina musik itu anu buktos dunungan gening ayana da anu ya saur nira tandana panjang sinenggi iya sinenggi sabda uninga iya sabda tandana panjang sinengge sinenggi sabda ninga wala bakti dening asih ya den ingas
ya Kang Asih aja ketara Sri Tinuning pasewakan busana ya aneka warna wisma Sri Tinuning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng pudianang yang pajraking sarwarukma ya sarwarukma renggeng manik narawata gentur kang tinutur gentrak kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiosakeun kawontenan karaton Gajah Hoya nagara Astina. Ieu nagara Astina teh aya hiji Batara anu kasebat Batara Raksadewa. Sasat kapersantenan para Kurawa sadaya khususna Prabu Duryodana. Batara Raksadewa pengawakan jangkung gede Simardada bewa Simrostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka sentak sengorok anu dina waktos ieu kasumpingan Prabu Suyudana ti karaton nagara Astina sumping ka karaton Gajah Hoya kawuh kasepuhan Patih Arya Sakuni boten kantun kasepuhan Resi Kombayana sami sumping main sadayana sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Batara Raksadewa unira kangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun Rai Prabu Sobika dilingihna kapayun akang sangat sonok nu taya papadana oge sadayana kasepuhan mangga lingih kapayun akang sonok nu taya papadana kapayun supados ulah pahaok-haok ieu nyaritana supados jentre kadanguna ku salira Rai Prabu Suyudana Rai tepi nu damel kaula nun pangresa Raka Batara Raksadewa langkung ti payun Rai ngahaturkeun nampi kana pembage salira Raka Batara kalayan unyuk sumanga atuh dina waktos ayeuna kaula mugia tiasa ngahapunten tina naon nu piha kalepatan kaula bilih kirang tata titi duduga priyoga sareng sajabina aturang saling malum jeung Kang Rai timalan aya pikir saeunaon Rai mangga antus sakedap kasepuhan paman Kumbayana kapayun paman Kumbayana
tapi tipun mang langkung ti payu nampi karena pembage salira Anger Batara oge Anger Prabu kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah baktos ka unyuk salira panjenengan Anger Batara miwah ka Anger Prabu kalihna tieta tinopi ka kalepatan muga ulah kira ngamalum saling malum ditampi pujastuti sampean paman kalayan urang saling malum aya pikir naon atuh ieu teh jeung Anger Purwani malan pun mang Reuah sepuh malah eta teh aya naon rai timbal itu paman kunting kapayun paman kapayun ki adi jogo ujang we kan Dedeuh teuing Anger Batara ti payun anu kapihatur pun emang nampik hatur pembage ti Anger sinuhun timbal atuh unyuk sumangat ti payun kapihatur emang sejang nyanggakeun sembah pangabekti khususna ka Anger Batara ditampi paman atunya kitu ka Anger sinuhun astina ditampi nuhun paman atuh digadang hati take nebok menawi emang aya kalepatan ageng sinareng alit ogi salira kersa ngamparkeun lautan pangampura tina naon rupi kalepatan emang saling malum paman saling malum atuh kalina ti kitu keneh ieu teh bada aya pangarsa naon Purwana salira paratos ka King Silingih ondan datang sadayana para tokoh anu utama di nagara Astina ieu Bita hey sengolan nah ari nguping jadi ngahaleuang teh asyaras inget karena memori yang telah lampau karena masa dulu waktu orang geuning Ki Adi naon kitu maan kacapi ka unggal imah jentreng saleter-letereun keur biaya kuliah baheula laras upami emut kana larasan eta ya kitu teh ayeuna geus kolot nya Ki Adi laras atuh nyuk sumanga aya pikir naon teu pinodama aya naon rai anu mawi Purwa dumungkap kaula ka dieu teh aya sanes saperkawis mah kaula teh maksad negerakeun rasa kasono ka salira Raka Batara Raksadewa itu sono pun mang teh sajabina ti kitu kaula teh nyatana berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kana naon rupi jasa salira Raka Batara Raksadewa teu pinodama jelaran dina waktos ayeuna ku ayana salira Raka Batara aya di nagara Astina ieu dikersakeun pangwangunan maju pangwangunan ningkat dina waktos ayeuna katingali panginten ku salira oge upami seug nguriding ka tepis miring anyacrang ka padesaan tah nguningakeun ayeuna geura saurkeun paman kunting kumaha kaayaan pangwangunan ayeuna boh di kampung di boh di padesaan cing kenya Ki Adi masuk nguriling ka tepis miring anyacrang ka padesaan sok laporan nampi hatur sewu nuhun pun mang paratos dipaparin kasempetan kanggo cumarios da kawajiban atuh eta mah laras cobi saurkeun paman kunting cobi atuh dina waktos ayeuna barang kaula kuriling ka tepis miring anyacrang ka padesaan leres katinggalna patani samia pada mukti padagang berat beunghar kaum buruh hanteu ripuh atunya kitu dina bidang katengtreman sareng keamananana istuning sepi paling towong rampok carang bega angang tina marga petualang anu bakal ngarugrugkeun wibawa sareng kehormatan negara kitu kaula nuhun tak kitu kaula nuhun ya tak kitu kaula nun nguningakeun ieu teh yasa salira Raka Batara Raksadewa
Rai kaula atuh dina waktu sayana sawalerna pun akang rai akang berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana sasat akang teh jadi jelema suluntan solontot tepuguh padumukan jadi jalma sangsara balangsak ret pakeun pungsat bahagia keueuh ragap teu aya nepi ka dijahitna akang jadi jelema berwibawa sasat dina waktu ayeuna akang menang kapercantenan ti sadayana masyarakat ku ayana salila Rai Prabu mulang tarima ti akang dina waktu ayeuna bujeng hingga kapunut marganing tanah galarapati kasangaku nyawa di mana priyogi mangga teh teuing kangge kapentingan salira Rai Prabu Duryodana atuh ayeuna mangga aya kararepet naon gara saurkeun kapun ya naon Rai Prabu Tagening parantos aya kesempatan pertarosan tiang Batara ceung kanyanger sok kapayunkeun kayaknya saurkeun naon nu pihamaksan sareng tujuannya ki adi urang kami ngupingkeun ya ti dieu nya urang mah urang di dieu we depak di pangker gaduh bako ki adi nu mah we kantundun kawungna wungkul nya kitu teh ada mangsepeun bece tepi nu damar ka Batara ulah Rai kieu saleresna mah kaula purwa dongkap ka salira rehing kaula teh rupina salira oge parantos ngadangu wartos yen beneng cewengna antawis Pandawa sareng Kurawa ti baheula alatan marebutkeun warisan nyaeta ieu nagara Astina da ti kapungkur kayak kitu we di Badung kitu cekcok ti bubudak ieu ki adi pamawanan teh nah sok ngowak anu tiis nah maka jeung jadi aku non teh rumah sama jelema pangalus-alusna di mana jelema pangalusna teh sok narimakeun kana kesalahan aku we konsekuen nya leres apa konsekuen gak di naon konsekuen teh oh kulub cucut kumaha Rai ieu kaula teh nampi soratan katinggalan nyaeta anu jadi kapaur kaula keun ku ayeuna nagara Astina kaula teu melalang teuing wireh Pandawa parantos kagungan nagara nyaeta nagara Amarta jadi kaula teh bunga ku ayana Pandawa boga nagara ananging nguping soratan pakatinggalan anu unggelna he Prabu Syudana oh ngangehe heula ki adi timelon salajengna hari eta soratan pakatinggalan teh kitu di mana-mana cenah ieu nagara Astina geus ditinggalkeun paeh ku kaula da yakin kaula ge ngarusakeun maneh yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana lamun ieu ditinggalkeun paeh ku kaula nagara engkena bakal karebut nyaeta kuturunan si Gatot Kaca anakna si Bima jadi kaula teh ingis kuring sirempan ku kaayaan kumaha nasibna anak incu kaula engke di mana-mana ditinggalkeun paeh ku kaula hari anu dipikahoyong ku kaula teh teu aya sanes anak incu kaula teh supaya nyekal terus ieu nagara Astina Wijar meneng-meneng Gusti ya tenatin wijar meneng-meneng Gusti awor den atinira tenatin Sekar Wijaya Nira Kusuma barang yang
ngadangunya tanah Batar Raksadewa nganti kakawadaling lisan kaget. Ayo dipika palai kurai teh kumaha? Ari anu dipika hoyong ku kaula teh supaya eta si Gatot Kaca ulah boga anak. Teu aya deui lintang ti kudu kumaha carana nyangakeun ka salira Raka Batar Raksadewa. Kitu geuningan teh angger. Ya Ki Adi. Leres. Kasieuna teh lintang ti si Gatot Kaca boga anak. Nya. Anak atuh nyangakeun Atunya Ayo urang mah pendengar. pendengar setia. Leres. Kapalai-lai kumaha? Nya kumaha cara nasangkan si Gatot Kaca ulah boga anak. Amun kapi unyuk dina waktos ayeuna sae kieu upami ditampi pandangan ti akang Sobi kumaha? cing saureukeun kumaha pandangan sadaya jeung angger pengalaman Bawiraos pun emang anjir. Itu oge manawi bahan katampi. Keke Adi. Kumaha. Ieu urang sami ngantosan kaputusan kasauran salira Angger Batara. Keun heula. Laras. Kumaha? Kieu salerasna. upami ditampi ti kaula sae anu dipika palai ku salira ye Adi Prabu Timbalan. daya sanes supaya si Gatot Kaca teu boga anak Timbalan. Asa saurkeun bae si Gatot Kaca di mana tempatna? di mana alamatna wedalna poe naon Sabara tahun umurna si Gatot Kaca kaula yakin bakal ngarah pati. Bakal ngalah nyawa nyabut umur metik pati si Gatot Kaca. Tadi oge parantos disangemkeun ku akang-akang saya kita nagasar nyemutan pikeun ngarah pati si Gatot Kaca. Gara saurkeun bae dina waktos ayeuna. Rai mangga kaulan. akang sanggup pikeun modern si Gatot Kaca rai Sak di mana tempatna? Nampi nuhun kana pandangan salira Raka Batara. Nanging seug upami si Gatot Kaca dipaehan ku salira. Yakin netelakeun engke teh moal kasahan nuding da puguh eukeur mah aya pasal ti baheula Pandawa jeung Kurawa. Der ayeuna si Gatot Kaca paeh ku salira ari sarira teh aya di dieu da moal kasahan nyanuding. Pur kuntu karitungular gaga karitungak leungit bangsat aya paling yakin ieu nakena teh lintang ti ka kaula sorangan. ku hal ieu si Gatot Kaca upami mati upami putus riwayatna moal kasahan nuding lintang ti ka kaula. Jadi tetep we kaula nu bakal katakeun pasti Pandawa sadayana bakal ngayakeun tindakan ka urang sadaya anu aya di negara Astina. ieu akang dina waktos ayeuna moal 3 poe pikeun ngancurkeun urang-urang Pandawa mundar dina jero aktus saminggu atawa 5 poe ku akang deui. Nanging bilih aya hal-hal anu teu dipikarep urang sadaya margi Pandawa teh kakasihing dewa. Dina leresan dieu bilih kumaha onam cing paman kunting kumaha carana